Hebat euy. Jadi maneh kurban teh. Mang Daslim. Kumaha domba abi tos dipencit? Itu sanes domba teh Bajra. Nya no eta. Nah jag-jag keneh. Teu acan atuh. Ngantri keneh. Tos ieu anu Bajraeun dipencit. Oh nya atuh, sok abi moal ningali, sok teu kuat ningali getih. Rada sabar weh nya. Kumargi ieu mencitna nganggo silet. Atuh kaburu tahun baru euy mencit make silet mah. Make beling meh rada gancang. Ieu mah dengan segenap hati dan jiwa kadut manawi mangadung gaduh bedog. Kan maneh teh panitia manya tadi eueuh bedog. Tos marintul duh. Ieu mah meh mencitna sakali merepet 3. Nya we da ngadulang layangan. Aja, oi. Aduh, geningan aya di dieu. Mang hatur nuhun pisannya katampi pisan dombana. Alhamdulillah lancar sadayana. Maafkan saya, Mang. Maafkan saya, Bajra. Nah, minta hampura. Aya naon, aya naon? Satwa adha yang Anda hayang kakarak datang ka Jajab. Sabab kendaraan saya na aya masalah pas malam. Saya lama kata Malban. Cela. Maksudnya ieu domba anu dina mobil teh domba abi karek datang. Ya, maafkan saya, Bajra. Kagak lambat kan jangan laksanakan adha. Itu domba saha tuh? Jabanges dipencit deh. Atuh kumaha ieu teh? Ai pas malam takbiran eta domba saha? Aya nu nganterkeun ka mobil da. Kayaknya balad saya salah jajab alamat. Malah ngajajab ka Bajra. Padahal satwa yang kajajab ka Bajra yang jalma Arab. Aduh, berarti domba teh pahili atunya jeung nu siwan koid. Ojah! Mana domba ana? Ongkoh janji ente rek nganterkeun pas malam takbiran. Pokoknya ana minta diganti uang ana balikin. Ya salam.